Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng kajian pisah manan serah bagian ke-20. Ieu iasana Bapak Tatang KS. Satea can dipedar ieu dongengna. Sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dasar geus kitu pangaresana ti pangeran dina hiji waktu Sutawijaya keur ngalange di hiji imah katingali aya hiji awewe penduduk di dinya. Teu pupuguh ku ayana eta awewe ngareret teh ngadak-ngadak batin Sutawijaya make katarik nepi ka tuluy ditanyaanana. Abong kena aya kecap batu turun kesik naik tur kudratna tinu kawasa dina tanggal 10 Desember tahun 1848. Sutawijaya kawin jeung eta awewe cek nurutkeun beja mah katelah nyimas Quraisyin. Dina sejero saminggu mah Sutawijaya pada ngaronyo ku batur-baturna pajarkeun teh boga bapa panganten haneut keneh komo keur uyeh mah abong kena geus wanoh dina banyolna teh meuni teu asa-asa. Saminggu tisantas kawin Sutawijaya jeung anak buahna menang parentah deui kudu pindah ka daerah Gunung Halu. Mah ceuk Sutawijaya ka pamajikanana, wayahna bae nya ku bapa dina waktu ayeuna ditinggalkeun kulantaran bapa teh menang parentah kudu ka Gunung Halu jeung batur-batur anu lobana kurang leuwih sakompi. Ku kituna urang silih doakeun bae jeung bapa. Da kumaha atuh? Lain teu melang. Pak, kanggo diri abdi sanes gaduh emutan teu laras ka apa. Namung kanggo abdi gaduh cita-cita. Bapa Pondok Yuswa abdi nya kitu keneh. Bapa masing bade ka mana mendi oge mau burung dituturkeun. Pae hirup hoyong babarengan ular nyimas Quraisyin. Nyaritana kitu teh bari leungeun ngagoromel kana tungtung samleh ka meja ditikal-tikal dibarung ku Cipanun nu nyalangkrung. Ku ayana kitu pikeun Sutawijaya geus teu bisa nolak deui kapaksa ngucapkeun deuk dibawa ngadenge carita deuk dibawa teh beungeutna nyimas Quraisyin ngadak-ngadak jadi marah mai deui panon neuteup kana beungeut Sutawijaya hiji paneuteub rasa deudeuh jeung berat kanu jadi panutan lahir. Sigana dina waktu harita keur silih tetep kitu lamun teu aya uyah jeung Bang Ehon keur alangah elengeh mah kadangkala aya upah paneuteub antara dua japati sajodo dina waktu harita. Atuh teu bisa kukumaha bati hate bae gegetun geus kitu mah ngaleos ngabejaan anak buahna kasampak hardi keur diuk di sisi kebon jeung Patimah. Keur naon sing aruyak di dinya dik? Cuk Sutawijaya. Ieu nyen surat keur malas ka kajeman Subarja cingan ngilikan kumaha sina. Ceuk Sutawijaya bari nyokot surat menang nyeun hardi. Anu tayalian dina eusina eta surat tanda surat palsu supaya katampa ku musuh maksudna mah ngucapkeun tanda terima kasih ka Subarja ku ayana TNI disumbang sababaraha rupa senjata jeung peluru aya kana ratusna. Beri jeung henteu nyaritakeun kitu dina surat teh.
Tenan naon deui. Memang aya alusna anu maksud nama dek males ngagajaburkeun Subarja supaya jadi tamiang melit kabitis. Peka ditu laksanakeun gada kirimkeun, tapi dewek manitah ngirimkeun kitu sotenan, lain ngirimkeun langsung ka jenisna ngan eta surat simpen ku maneh di jalan sangkan ke di mana aya patroli ngaliwat bisa katerima ku Belanda. Cuk Sutawijaya mere jalan kitu ka Hardi. Sanggeus aya jalan kitu harita keneh Hardi jeung Ehon arindit ka kota bari api-api sigan tukang buburuh nanggung. Arinditna marawas salang jeung rancatan hiji sewang anu dituju ku manehna daerah utara. Teu kacaturkeun di jalana Hardi jeung Bang Ehon nepi ka hiji gedong gede tayalian anu disebut gedong sate. Tidinya sok si surat menang amplopan teh digolerkeun tengah jalan. Geus kitu Hardi ngaleos jeung Ehon ngadon nyerangkeun ti kajauhan bari api-api sing karoreh kana wadah runtah ngulungan bangsa kertas-kertas urut. Kira satengah jam ti santas nyimpen eta surat. Gerung aya truk maju ti wetan ka kulon anu kabeneran ditarumpakan ku militer Belanda. Ehon cing ngawaskeun dicokot henteu suratna ku patroli, cek Hardi bari nohel ka Bang Ehon. Kakara oge nyarita kitu reg mobil truk teh eureun percis dina lebah nu aya surat pisan tidinya jut saurang Belanda turun. Ceg kana amplop surat teh anu katingalina eta amplop teh dibuka harita keneh kalawan eusina dibaca. Geus kitu tuluy nyararita jeung batur-baturna ku taksiran meureun eta Belanda teh ngadongengkeun yen Subarja nyumbangkeun senjata ka TNI anu sakitu poharana. Tayohna bae eta Belanda teh ngarasa nafsu tuluy trukna dipengkolkeun deui jalana meni nyebrut kakalerkeun anu maksudna deuk nyokot Subarja di imahna. Balik deui euy, cek Hardi ka Ehon. Pasti ambak penginten pa Belanda teh, kon hayang nyaho tungguan heula di dieu, cing di bawah henteu tah ngaran Subarja pengkhianat teh. Tembal Bang Ehon boga rasa penasaran hayang nyaksian di bawah henteuna eta ngaran Subarja teh. Baseuh keneh bibir Bang Ehon nyarita kitu katingali ti kajauhan aya hiji lalaki digugusur ku militer Belanda di tengah jalan. Beri sirahna pada narajongan nepi ka kadenge eta jalma anu digugusur teh gogorowokan. Teu aya hampura deui eta jalma menang nyiksa teh katinggalina ku Hardi jeung ku Bang Ehon dialung boyongkeun kana truk. Tidinya disariksa deui ku Belanda anu aya dina luhur truk. Geus kitu mah dius truk maju. Jalana meni nyemprung mawa hiji jalma tayalian Subarja katangkap kalawan disariksa ku Belanda akibat tidak soal surat palsu anu dijieun ku Hardi hiji tanda males keur kadirina. Sia karasa kitu mah ku tulang beheungna jelema hianat ka bangsa teh modar kawasna ayeuna mah hon. Hardi bari tuluy ngaleos baralik deui ka Cijerah anu harita kasampak peti mah keur ngawarangkong jeung Nyimas Quraisyin. Ningali Hardi datang teh peti mah meuni curing hak bari tuluy nyamperkeun nanyakeun kumaha salamet henteuna. Tulila Sutawijaya kaluar ti kamar nyamperkeun ka pamajikanana gek diuk ngarendeng dina bangku beri panoan karacam kereceum da puguh tas sare. Har, geuning atos gugah deui Pak, tanya Nyimas Quraisyin bari ngalieu ka gigir. Ditanya kitu teh pikeun Sutawijaya teu ngawaler anggur panon pepeleyan bari sirah dikana tak-takeun Nyimas Quraisyin. Aya gumasep lah, ceuk Nyimas Quraisyin bari mesem. Mah, kumaha Hardi jeung Bang Ehon teh geus baralik acan? Katinggal lama atos. Sanes Pak, upami salse mah mun Hardi teh pasihan weweling ku apa? Supados enggal-enggal nikah sareng Fatimah margi maklum ngajagi kasauran anu sanes komo kitu tos sagebrug sanaos bari anjeunna misah oge geuraheun lalaki mah tukang kekereuweut eta mamah mah ari sagala rupa teh sok ngahurun suluhkeun kitu lalaki oge kumaha lalakina atuh mah ari lalakina samodel apa mah di mana sok kekereuweut ka awewe paling-paling oge seukur Noel. Gening mama oge ditoel ku apa meni ujug-ujug napel ka apa kumaha
Cek Nimas Quraisyin bari nyiwit puhu lengan Sutawijaya, kuat ka awakna pupurungkutan bari aduh-aduhan. Pek sakali deui sasauran kawas dieu. Moal sieun diciwit deui, ulur Sutawijaya bari juturun katana. Maksudna dek nyalukan Hardi aya perlu urusan pribadi manehna jeung Fatimah. Di, kumaha perkara surat teh beres? Beres tak. Samalah harita keneh oge katingali ku saya jeung Ehon. Eta ngaran Subarja teh disiksa, tuluy dibawa kana truk ku Belanda. Duka teuing kumaha satuluyna mah, ular Hardi bari ngorejat hudang tina bangku anu keur dipake kakadangan ku manehna. Syukur bae hari beres mah. Lain kira-kirana sampean moal ka mamana ayeuna. Moal, nah kitu, cek Hardi rada kaget. Lamun moal ka mamana, wayahna ayeuna ka imah saya heula. Sakodong aya perlu. Naam atuh. Tembal Hardi bari terus di kameja deui, juturun nuturkeun Sutawijaya ka imahna. Sanggeus dariuk kalawan rada rineh pok Sutawijaya nyarita ka Hardi anu pihartianana mere nasehat. Kieu risanya nama pangna sampean dibawa ka dieu ku saya teh. Pokok kahiji saya jeung sampean teh lain anyar-anyar sakatiga. Beunang disebutkeun batur ulin, geus teu asa-asa deui. Komo ieu urang pada saperjuangan. Kaduana perkara sampean hadean jeung Fatimah teh lain kakara sabulan 2 bulan me hampir aya kana 2 tahunna anu kanyahoan ku saya. Tah ayeuna ngajaga keur caritaan umum, cek saya mah geus bae buru-buru kawin. Perkara biaya itu ieu naon rupa keun kumaha saya. Kitu sotenan saya mah lain ngahinakeun ka sampean ngan katalian ku saperjuangan. Kadua saya teh lamun di ayana mah aya ngurus diri sampean. Lantaran namun hiji jalma daek rejeng antara lalaki jeung awewe anu acan katalian ku hukum, jabana timata kana diri teh beunang kasebutkeun goreng cek pandangan umum mah. Tah ayeuna kumaha kira-kirana pendapat sampean? Atuh lamun bener bae caritaan saya pek jalankeun. Dina henteu teu aya halanganana. Da saya mah tadi oge geus dicaritakeun awahing ku nyaah ka sampean. Kadar digugu jeung henteu mah moal rek ngagagejeg. Da sing saha jalma anu nyabak seuneu eta anu panasna. Cek Sutawijaya mere nasehat ka Hardi mani beak-beak. Tak sakumaha weweling teu Suta. Ku ayeuna katarima lahir batin. Kitu pisan maksud saya oge. Ngan encan dilaksanakeun sotenan lain cicing-cicing. Ngingetkeun keur waragadna da puguh saya teh di henteu oge liok eueuh ragap taya. Mana indung bapa geus teu boga nya eta mah lamun sakira Suta deuk nyaah mah ka saya teu nanaon kitu oge. Tina perkara mulang tarimana kitu. Jaga kumaha engke bae parangna. Cek Hardi nyaritana rada lumengis asa kasuat-suat ras ka indung bapana geus eueuh. Cek saya oge soal waragana mah tong bake jadi pikiran keun kumaha saya nganduakeun bae sing aya milik sarerea. Ular Sutawijaya anu hartina pikeun dirina boga maksud hayang nulung kanu jadi babaturanana. Teu kitu oge memang kitu ketakna keur Sutawijaya mah ti baretona oge beunang disebutkeun daek tutulung kasasama. Heuleut saminggu teu santas badami kitu Hardi jeung Fatimah disalametkeun ku jalan jasa-jasana Sutawijaya ngabejaan babaturanana. Nepi ka akhirna Hardi berumah tanggana jeung Fatimah pinanggih jeung kahirupan. Ngan hanjakal pikeun Hardi teu bisa ngalanjutkeun kana perjuanganana kulantaran manehna digawe di hiji perusahaan. Dina hiji poe pas sore anu keur mejehna hade poena Sutawijaya ngalange dina jandela bari neuteup ka Hardi anu maksudna deuk parindah tempat jeung pamajikanana anu katelah Fatimah dumeh manehna boga maksud hayang deukeut ka pagaweanana. Anjakal Hardi teu bisa ngalanjutkeun perjuanganana. Tapi sakituna deui dalah dikumaha da geus niatna sorangan milampah perjuanganana teu bisa nepi ka jucungna ngan saukur nepi ka waktuna kawin. Mudah-mudahan bae pikeun manehna hiji jalma nu geus teu indung teu bapa pinanggih jeung kanugrahaan
Cek gerentos dina hatena Sutawijaya anu teu kanyahoan pamajikanana katelah nyimas Quraisy nepakana tak-tak kuat ka Sutawijaya ngarenjag bari malih ka tukang. Mamah mah sok ngarerewas batur keur ngalamun teh mani pangacian asa kabur. Sutawijaya rada baeud ti ditu nama ambek dumeh rewas tapi baeud ge teu katotong goyan kulantaran kaburu nyimas Quraisy malikeun beungeutna Sutawijaya bari ditetep kalawan disusul ku imut meni ngagelenyu. Bendu apa teh? Sutawijaya teu nembalan anggur malik seuri hiji tanda ngarasa kasoran ku sorotna panon nyimas Quraisy anu sakitu borolokna. Pak, cek nyimas Quraisy nyarita deui dupi ka Gunung Halu teh bade iraha angkatna. Nurutkeun cek beja mah poe isuk mah nganu kateuing jam sabaraha mah berangkatna. Ular Sutawijaya bari diukna rada ngisad. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa isukan dina poe Rebo tanggal 20 genap Desember 1848 Sutawijaya indit ninggalkeun kampung Cijerah jeung nu jadi pamajikanana nuju ka daerah Gunung Halu anu tayalian dek ngalakukeun tugas perjuangan bari dikukuntit kudu jadi pamajikan. Pipilweun asruk-asrukan mapai-mapai wahangan mipir pasir turun gunung unggah gunung anu ceuk pikirna nyimas Quraisy mati-mati pondok umur oge hayang pada-pada bareng. Kituna teh pikeun nyimas Quraisy hiji tanda jiwa wanita anu satia terhadap kanu jadi panutan lahirna teu mikirkeun kana pisang saraeun dina alam perjuangan tatap teguh hayang mimilu jeung nu jadi salaki. Lalampahanana Sutawijaya jeung anak buahna kalawan nu jadi pamajikanana geus anjog kanu dituju tayalian daerah Gunung Halu. Kira menang 10 poe ayana di daerah Gunung Halu ngadenge berita yen Belanda nyerenkeun kakawasaan ka bangsa Indonesia, tapi kitu oge negara Indonesia teh disebut negara RIS anu hartina Republik Indonesia Serikat tur dina kakawasaan bareng-bareng jeung Belanda. Kituna teh pihak Belanda dek nyieun jalan siasat sejenna deui sangkan bisa ngalakukeun jalan nu matak Indonesia jadi lemah ku jalan manehna ngabentuk hiji pasukan APRA hartina Angkatan Perang Ratu Adil anu dianggotaanana kalolobaanana mah bangsa Indonesia keneh anu dipingpin ku bangsa Belanda katelah Westerling hiji manusia anu biadab. Loba rakyat-rakyat jeung tentara ti urang anu dibinasa ku eta pasukan anu dipingpin ku Westerling, tapi sok sanajan Belanda nyieun jalan kitu jalan kieu oge pikeun pamarentahan Indonesia katut para pejuangna henteu eleh siasat teu eleh wawanen. Pasukan APRA anu sakitu merajalelana teh terus dilawan nepi kajadina pertempuran sengit antara TNI jeung APRA di hiji daerah Sindangkerta. Di daerah eta Sutawijaya jeung anak-anak buahna kurang leuwih sakompi mempertahankeun daerahna tina serangan pasukan APRA anu sakitu hebatna. Samalah harita oge pamajikan Sutawijaya anu katelah nyimas Quraisy tetingkaleun estu digentel bea ka ditu bea ka dieu teh ongkohanan embung pisah. Ku kuat-kuatna serangan ti pihak APRA terpaksa Sutawijaya jeung anak buahna kalawan ti pasukan anu sejenna malundur ka pagunungan beras anjog ka hiji kampung kasebut Leuweung Wangun. Anu dituju ku Sutawijaya jeung anak buahna teh yalian ka imahna Lurah Leuweung Wangun anu kabeneran datang ka dinyana teh diaku kalawan make dipang nyangukeun sagala aya kana 25 leterna. Didinya kakara Sutawijaya bisa ngareureuhkeun capek bari ngalahun sirah pamajikanana bangun anu lungse taya tangan pangawasa. Bujang-bujang sifatna di jiwa awewe dalah dilalaki oge meh-mehan teu laju ku ayana perjalanan sakitu ripuhna turun gunung unggah gunung teh lain babasan. Mah capek cek Sutawijaya bari ngusapan buuk pamajikanana. Nyimas Quraisy unggek bari leungeun ngagara amang muntang kana punduk Sutawijaya diteruskeun ku Kiceu Panon. Ku ayana kitu pikeun Sutawijaya asa beuki deudeuh terhadap nu jadi pamajikan teu sangka sugan teh moal kitu tuhuna kanu jadi salaki. Padahal lamun seuk Mama Cicing mah di Bandung
Moal ngarandapan kasangsaraan kieu cek Sutawijaya bari ngusapan tarang pamajikanana keur ngedeng dina lahunan. Oh, jantan apa teh ana sarupi kitu mah alim dituturkeun ku abdi pangintennya. Yeuh Pak, cek Nyimas Kuraisin bari ngorejat hudang. Tuur Sutawijaya duanana di cekelan bari rada direunteutkeun. Kanggo diri abdi selaku istri apa kena kana paripaos najan nu janten salaki lebat kana liang cocopet oge moal burung dituturkeun kumargitos janten hak kewajiban abdi kewajiban apa ana sarupi kitu mah atuh apa gaduh bojo ka abdi teh rada cangcaya atawangan saukur beungeut yang hareup ati mungkir cacak dituturkeun kitu bae oge sigana teh meuni sungkan nakal cek Nyimas Kuraisin bari ngabalieur. Mamah mah ulah sok boga taksiran kitu ari segala rupa teh. Apa mah nyarita kitu sotenannya ka mama ulah nepi ka sangsara kieu dalam mundek ngalakukeun perjuangan mah entong boro mama boga niat hayang milu ka apa dalah dintena oge ku apa dipaksa dibawa masing mentas lautan oge dages jadi kewajiban apa cenah eta tadi apa dumeh nyarita kitu atuh hampura bae ulah waka-waka ujug-ujug napsan tembal Sutawijaya rada seuri samalah akhir nama Nyimas Kuraisin kabawakeun seuri deui kitu sotenan tadi mah cek pikirna hayang nyaho kumaha eusi batina nu jadi salaki neundeun kacinta terhadap pamajikanana. Geus kanyahoan kitu mah Nyimas Kuraisin marah mae deui leungit rupa nu ambak timbul kabungah. Kira aya 3-4 jam anggota-anggota jeung Sutawijaya reureuhna kalawan sangu oge can asak-asak acan masih keneh gigih anu teu kanyahoan kalawan teu aya pisan hubungan teu disangka pasukan APRA nyerang ti unggal jurusan nepi ka kabeh anggota ngarasa panik. Sutawijaya rikat lumpat beri setengah ngagugusur nu jadi pamajikan dibawa ku kurubutan kanu barala mapai-mapai wahangan beri pikir nama teu paruguh mana tembakan ti pihak APRA nu sakitu hebatna dikeresakeun waktu lalumpatan dek narai ka pasir Nyimas Kuraisin ti kosewat nepi kalabuhna ti gugulutuk kalebak anu sakitu gurawesna jeba barala ku tatangkalan. Aw, cenah Nyimas Kuraisin ngoceak. Sutawijaya kacida reuwasna ngadenge sora pamajikan ngoceak beri labuh kalebak anu ceuk pikirna ka tembak musuh. Geus kitu mikirkeun kana gurawesna wahangan Sutawijaya teh sirikna tuturubun muru pamajikanana kalebak dibantu ku koswara. Baranggok teh kabeneran saukur barabak wungkul atau gancang dipangku najan berat-berat oge maksakeun maneh dibawa naik deui ka pasir. Kumaha bisa lempang mah? Aduh, tuur nyeri Pak. Ular Nyimas Kuraisin bari ngurutan bitisna. Cing pangmawakeun seten kos saya dek manggul awewe cuk Sutawijaya mikeun senjatana ka koswara geus kitu rigidig Nyimas Kuraisin dipanggul mana jalan anu sakitu rumpilna mana jeung peluru pating sariang. Teka catur di perjalanan anak Sutawijaya anjog ke hiji lembur didinya bisa ngareureukkeun kitu oge teu kungsi lila reureuna teh kulantaran APRA terus-terusan ningkar nepi ka akhirna Sutawijaya nyingkah deui anu teu disangka baris anjog ka sadu serang nyata ka kesatuan. Menang sabulan ayana di sadu serang dikersakeun anggota-anggota kabeh kasionalisasi pada dikaluarkeun kulantaran nurutkeun cek peraturan keleuwihan teuing anggota-anggota. Ngadenge kabar kitu Sutawijaya ngarasa bingung sotenan lain embung ku dikaluarkeunana ngan mikirkeun kumaha satuluyna sanggeus dikaluarkeun tina kesatuan. Tidinya mah Sutawijaya lah-lahan nyamperkeun ka komandan anu maksudna dek nanyakeun tina perkara rasionalisasi para anggota. Naon sebabna ari anggota-anggota kabeh dieureunkeun ari bangsa perwira-wira mah henteu dieureunkeun. Kabeneran harita kirawan Cibedug asar komandan nyampak aya keur ngadawung bangun nuju ngalamun. Wilujeng sonten Pak, cek Sutawijaya bari ngahormat.
Wilujeng santen aya naon tak suruh komandan bari cengkat ngadeg-deg. Amangan bae Pak, ngabang berangkeun luar Sutawijaya bari gek diuk pahareup-hareup jeung komandan. Sanes Pak, anu mawi abdi ngadohos teh maksana mah taya sanes bade seja unjuk tumaros tina perkawis anggota-anggota rasionalisasi teh nah leres. Ari kitu kumaha ta? Komandan Malik naros ka Sutawijaya bari beungeutna ditetep. Eta bae abdi mah ngaraos teu kahartos ari perwira-perwira taretep ari anggota dibubarkeun atau kumaha jantena upami sarupi kitu mah sakintena upami engke aya deui penampungan, kumaha upami teu aya pisan penampungan, pan sami-sami sadayana oge pada berjuang pada ngaraosan jerih payahna kasangsaraan tina sakitu taun salebet leleuweungan. Mangga bae galih ku Bapa langkung paos kanggo abdi teh janten kaabotan ngaraos nyadarkeun maneh datos kitu kedahna sedengkeun marurang kalih mah teu terang itu ieu bisa kumaha teuing ngerikna dibubarkeun dengan begitu saja. Cuk Sutawijaya bari dibarengan ku Cipanon rada ngalimba. Nya eta nu matak saya ngaulang bae teh taya lian mikirkeun nasibna barudak sarua bae ari batin mah najan saya teu ikut serta rasionalisasi oge eta waler komandan sasauranana leuleuy. Tah atuh upami kitu mah kumaha kinten-kintena moal janten awon upami sadayana bae laliren supados anggota-anggota teu nyerieun hatena sareng deui ngamutkeun tina perkawis berjuang teh sanes dilaksanakeun ku wawarehan estu sadayana sami-sami mengalami penderitaan anu sakitu kasangsaraanana panginten ku Bapa oge kajudi kalayan karaos. Namun kitu oge mugi Bapa ngahapunten boh bilih basa nu teu diungang-ungang atau nepi sawur nu teu diukur. Cuk Sutawijaya ngageri ka komandan. Menang sawatara menit komandan ngahuleng ngadangu caritaan ti Sutawijaya teh anu ceuk pangraos emutanana memang jeung sanyana anu tangtu anggota-anggota ngarasa nyerieun hatena dugi ka akhirna komandan sasauran kieu ka Sutawijaya. Benar tak? Dipikir-pikir mako saya oge bisa kumaha teuing ngerikna batin anggota-anggota teh sedangkeun anu sakitu toh-tohanana ngabela nusa jeung bangsa kari-kari ayeuna paburantakan sakituna deui ya kari kumaha engke wae dek milu kaluar tina kesatuan ular komandan. Anu akhirna kabeh areureun jeung komandan-komandana ngadon bubar kalawan baralik ka masing-masing sarakanana kitu deui pikeun Sutawijaya jeung nu jadi pamajikanana baralik ka tempat asal tadi daerah Cijerah Bandung. Heuleut saminggu ti harita manehna aya milik nempa pengumuman ti pamarentah yen bekas-bekas pejuang bakal ditampung kalawan ditransmigrasikeun ka daerah Sumatera anu mana pikeun Sutawijaya oge milu ngadaftarkeun diri. Anu satuluyna Sutawijaya jeung nu jadi pamajikanana arindit ka Sumatera kalawan datangna ka ditu di bahanan jabatan sebagai kepala bagian jaminan di hiji organisasi katelah Dewi Sri di bawah pengawasan BRN Biro Rekonstruksi Nasional anu tugasna ngatur jeung ngurus anggota bekas pejuang ngabangun hiji pembangunan di Sumatera. Dina sajero milampah tugas didinya sakabeh anggota-anggota ngarasa bungah dume sagala rupa jaminan-jaminan ti pamarentah aya anu hartina teu kurang ku dahareun teu kurang ku duit ladang tina jalan memeras keringat diri pribadi. Tapi najan harita genah oge kulantaran Nyimas Quraisin ngarasa teu betah terpaksa isukan balik deui jeung nu jadi salaki ka Bandung ngadon rumah tangga ngalakukeun hirup paheyeuk-heyeuk salaki jeung pamajikan. Pak, ceuk Nyimas Quraisin ka salakina bari nyekel gadona. Naon mah? Tanya Sutawijaya bari netep banget pamajikanana anu keur nyekel gado. Tingali itu bentang anu tadina bengras teh
make katutupan ku mega. Mun di jalma mah kawasna ngarasa era parada dumeh urang nuju ngarendeng siga panganten anyar. Ceuk Mas Kuresin bari imut meni ngagelenyu panon sakitu borolokna ditojokeun kana Panon Sutawijaya nepi ka akhirna batin ngarasa kasoran. Nud per cenah di jantung Ratu Glir nu tutunggulan. Tingali itu bulan anu tadina bengras teh make katutupan ku mega. Mun di jalma mah kawasna ngarasa era parada dumeh urang nuju ngarendeng siga panganten anyar. Ceuk Mas Kuresin bari imut meni ngagelenyu panon sakitu borolokna ditojokeun kana Panon Sutawijaya nepi ka akhirna batin ngarasa kasoran. Nud per cenah di jantung Ratu Glir nu tutunggulan. Aresanya nama ku ayana bulan nyumput teh hiji tanda nganyahukeun ka urang duaan. Jabana ti kitu dumeh siga-siga dog hujan. Lamun kitu teh mah bulan teh saruha jeung lalakon hirupna Hardi jeung Patimah tina jalan kajen pisah manan serah. Samodel mamah ka apa batan cicing mah anggur nyiwitan abong kena waktu geus peuting. Tembal Sutawijaya bari unggah ka imah kalawan leungeunna ditungtun ku Nyi Mas Kuresin. Tamat cenah ieu pamirsa dongeng anu judulna Kajen Pisah Manan Serah. Mudah-mudahan tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun mangfaatna. Atuh mudah-mudahan deui dina dinten enjing Mang Cecep Gorbacep tiasa medar dongeng anu enggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.